Catat, rekam, ya. Prabowo Subianto kalau jadi presiden Indonesia, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Catat, rekam, ya. Naon? Kernaon cicing di dapur sorangan. Keur mikir urang Mas. Mikiran naon gitu Heueuh Mas. Ayeuna si mah jeung si bapa teh sakarolot Tapi masih kudu kapaksa gawe berat. Masih kudu ka kebon, ngurus kebon. Masih kudu ka sawah, ngurus sawah. Urang pribadi sebagai anak panggedena ngerasa gagal Mas. Urang teu bisa atau urang can bisa ngaistirahatkeun si bapa jeung si mah tina kacape. Komo deui ujang masih sekolah, masih sok ngahesekeun kanu jadi kolot. Kata mah deh kamari ujang salah sih kalah ka minta motor kasih bapak. Puguh pan si bapak teh bogaan duit. Heuh Mas. Tapi ayeuna urang teh boga rencana ngarasi mah jeung si bapa teh capek deui. Nah rencana naon gitu Heueuh kumaha Mas lamun urang olo si mah jeung si bapa kebon jeung sawah urang jual gitu ngarah teh kudu capek deui ka sawah. Karunya geus karolot. Coba urang ge butuh duit ayeuna teh hayang meuli kamera. Ketang pan ujang ge hayang meuli motor teh tulus atuh aya duit mah.